kula pernah sekali pengalaman didinya teh pernah sekali kieu pernah sekali nama unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak mama tah anu saja mah teu bager heran anu sieun mun mandek mun santri moal digrog-grogeun moal potongan lain santri teh mantu penjahat tak kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian aya raramean di kitu alun-alun aya pangajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor teh itu Ki Ahmad dan sok Ki Ahmad di Balat ieu mah aya deui tak kiai kadi tu kabeh santri kula teh nyaho aya raramean selenting aya raramean teh henteu melu bareng balik isya digerokeun teu kebal langsung kakobok sepi amat sih cikula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aja aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh cikula ieu asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebelah lah ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedog ieu tah naon ngaranna pan make triplek digedrog dug dah alhamdulillah aya batur aing kade sia asup rada kenceng dug kadieu sih kadieu ka jero geus langsung gedug-gedug kos kitu aja mah kadieu dug jeban pancang amat sih goblok sia lain kadieu nahan tas kerasna nyana meureun dug buat kitab segala naon aya di luragang kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar buatak geus lompat kita dikunci deui lawang ge wah bahaya jeung bahaya ieu harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lalu ragang geus kabeh ya Allah ya Rabbi dah geus datang ka handap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cak aing teh ieu ai kunaon muncul di handapeun tangkal buah aya make kebaya hejo Garut udah zaman Mama Busrol Karim aya orang di harapan masjid didinya aya Mbah Oni ngaranna keur urang kula masantren ka itu Mbah Oni teh aya kene diketrok make tungkedan kelep tok wah getihan guluna paeh tak orai teh Masya Allah jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit uluh ieu orai gara-gara di paehan ternyata lain saorai-oraina telila kiaina leungit Kiai Oco atau Mama Oco Kiai Busrol Karim leungit jago ngaji Mama Busrol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Syatibi tuker ilmu Mama Oco jago Syamsiah Mama Syatibi jago ukudul Juman jadi dirinya pas ini urang tuker cakna kula ngaji ka ente Syamsiah ente ngaji ka kaula ngaji ukudul Juman jadi ngaji lah teh jarago kabeh entek balik ti gentur ge diiring sakareta ngiring lagi teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiring ku sakareta ku jago-jagona ngaji geus teu kacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit mama teh leungit dibawa ku raja jin ka negara Azrak
negara jin. Ieu mah asli, ieu mah dongeng teh lain fiktif. Asli. Menang lah. Suka ada ka negara jin ternyata geus aya ratusan jin ngahareupan mayit dek nyalateun. Jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula. Masya Allah karim. Jadi mama teh diajak ka negara jin maksudna dek dipaehan. Sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten kene. Iyalah ayeuna debat atuh jeung mama. Ieu mah Allah maha kawasa, Allah maha suci, Allah maha agung, Allah maha segala-galana dek nembongkeun kagagahan ilmu mama Oco. Ieu teh datang ke debat jeung raja jin. Geus lain jeung jelema deui. Bari mah batur mah saya teh jeung bapada manusia. Ieu mah di nagara jin eueuh batur. Lamun eleh paehan. Metak mama di dieu. Di ditu kan make Al-Qur'an. Setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna. Ya, ngabunuh jelema bunuh deui. Nah, ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai. Dilawan ku mama. Cek mama teh kieu. Lamun manusia ngabunuh manusia paehan. Tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa hewan anu lain. Iya kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia, kami teu sabangsa jeung jin. Maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Beunang kawin sote papada anpus manusia jeung jin mah keheula. Wah, di ditu teh aya Mahkamah Agung segala rupa. DPR nu teu kaluar di demo ge kaladir di dina kabeh. Di negara jin teh masyaallah MK na aya. Masyaallah presidenna ini ke Kalimantan. Eta di negara jin teh seperti eta moal poharana luar biasa. Debat mama teh di negara jin. Ya Allah, dengan kecanggihan dan kecerdasan mama eleh jin teh. Ngadu ayat suci Al-Qur'an, ngadu hadis, ngadu ijma ulama. Panjang dong nama engke. Aya bukuna di kula. Baheula mah dibuat di Bangle Bandung. Tapi kula mah boga sejarah khusus. Boga sejarah khusus kresek. Lantaran kula kan menang incu. Ye, kula sok iris ya. Boga bukuna khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ka negara jin, ka negara Azra. Eleh lantaran eleh dihampura ngan moh menta pro imat singkatna bae. Singkatna debatna lamun dicaritakeun panjang. Kemudian singkat cuman minta mohon. Ieu pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbuniah. Siti Kolbuniah tetap dek pesantren di Keresek ulah diganggu cek mana insyaallah cek mama ai kos kitu mah geus masalah geus mama akhirnya dipersilakan untuk mengimami. Ya Allah, di negara jin mama kita ngimaman di negara jin kulantaran cek mama kan besi engke di debat deui kan kula mah bangsa manusia iya mah bangsa jin kulantaran sakitu kula embung maksudnya lain kuda naon engke tah cenah cak sia beda pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah. Nah tetep mama embung akhirna ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan tapi kaulah menghargai atas ilmu anda ilmu mama. Silakan mama supaya ngimam mama ngimaman di negara jin. Oh biasa
di urang mengimaman covid bae ge pan anu make ruku sagala. Pohara jasa kena corona di imaman ku nya ruku. Ya Allah ya Rabbi Gusti. Masya Allah. Aju jahar deh bismillahirrahmanirrahim. Biasa waladhdallin nu di tukang negara goblok. Amin. Caknya nama taraweh meureun. Macem-macem di dunia ku hari macem-macem jijieun jelema. Ya Allah ya Rabbi. Kabohongan teh geus diciptakeun pohara. Antara bohong jeung bener keliru di akhir zaman ini. Mantap hati-hati, salametkeun diri urang bae ku ari masing hade. Si hade geus salametkeun diri urang bae pun tayangan. Jelema nu lurus, nu jujur, jang nyalametkeun diri urang. Kadituna ieu beuki bahaya. Zaman kula leutik masa pira TV ge hitam putih, abyad aswad baheula. Nya bener nyaon teu aing gitu. Kabeladina kolor. Si eta mah make kolor wae kan. Kolor tah kabeladina. Dua dia mah geus HP dan lain sebagainya. Ya Allah. Nah, ieu mah keur carita mama ajo salam. Pulang deui. Wah, kaget mama leungit. Ternyata kitu ceritana dong. Oh, ajib. Luar biasa. Ya santri dek Jumatan balik Jumat bawa Jumatan gak makan jauh balik Jumat kan babarengan kunaon mobil sedan Mercy baby bed. Masya Allah sebenarnya mau dipikiran mamanya ya mobil mewah kaditu dek naon tuh kalembur tapi ku lantaran ngaranna ge santri kaget ya nak digerokeun dah ayo ka dieu naik cenah gana besi dek balik ka karese ka naik cek atuh eueuh sabulan dibawa ka Nagara Jin sabulan wah gara-gara Mercy tadi mandak si hade besi aya Mercy nah nya si eta mah hayang nyaho cenah ka Nagara Jin itu geus mal balik deui si mah. Wow, geus pokona bacaan ahli hikmat geus diketrukeun tetep bae teu balik-balik ujung-ujungna mah tak kerup ka Gusti Allah aya di luhur para aya blue begitu mama ngadoa blue teu bisa dicekel lesang sakumaha belut tapi tetap terus dicekel aya engke dongeng panjang nama ti mimiti akhirnya beunang biasa deui per detik ieu masih masantren kana Siti Kolbunia didinya masih keneh aya kuari jinnat teh jeung kuari mah loba anak baranakan meureun nyana kawin deui ngan teu ngondang atuh loba nu ngendong didinya tamu dulur wah pokoknya pemandangan anu aneh-aneh teh aya. Nah meeting kayak iya naon gara-garana lampu dioyak-oyak atawa nu leumpang atawa engke aya nu bujur gede bujur teh gede jasa gede pan aya bujur pang gede-gede lagi meureun sagede Ratmi de berbeda 9 lah gede gitu lah nah ieu mah ibu gede mah tilueun eta kaget Masya Allah nah carita ora hideungnya mah dongeng engke panjang nama kayak insyaallah pukula diwangen ti awal tepikeun ka tamat tepikeun ka diasukeun ka mangle tahunan seluruh pesantren di Indonesia apalin bahwa kresek pondok pesantren anu pernah guru ka Nagara Jin jago-jago ngaji nah tah terus lanjutkeun tah Mama Oco terus raina kacingan imam terus ku mantuna Kiai Jamal Toha terus ade Kiai Abdullah terus ka ayeuna teh ceng ending Abdul Qadir terus besan kula tan aya ceng ucu terus datang ka ayeuna jina aya ke kula pernah sakali pengalaman di dinya teh pernah sakali kieu pernah sakali mah unggal ba'da maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolak
mama tah anu saja mah teu bager heran nah mesti mun mandek mun santri moal digrog-grogeun moal da potongan lain santri teman tuh penjahat tak kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian ayah raramean di kitu alun-alun ayah pengajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor ya itu Ki Ahmad dan sok Ki Ahmad di Balak ieu mah aya deui teh kiai ka ditu kabeh santri kula teh nyaho aya ramean selenting aya ramean teh henteu melu barang balik isya digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aca aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh cek kula ieu asuh turun deui ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebelah gila ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon ngaranna pan make triplek digedrog dug dah alhamdulillah aya batur aing kade sia asup rada kenceng dug ka dieu sih ka dieu ka jero geus langsung gedug-gedug kitu aja mah ka dieu dug jeh pan pancang amat sih goblok sia lain ka dieu langsung tas kerasna nyala boro dug buat kitab segala naon aya di luragang kabeh wah ieu mah lain jelema sakulah teh lain geus kaluar buat geus lumpat kita dikunci deui lawang ge wah bahaya cek gue bahaya ieu harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lalu ragang geus kabeh ya Allah ya Rabbi nah geus datang ka handap neangan santri hiji-hiji acan neangan kamarana jelema cek aing ge ieu ai kunaon muncul di handapeun tanggal buah aya make kebaya hejo ieu na disanggu ya sewes jika mojang priangan mah gitu kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug wah iya lumpat deui ada jeung jin mah Masya Allah geus eta lalakon sakali salila di itu 6 tahun deh sakali kejadian model gitu sajana teu pernah babaturan kula urang Cicalengka batur aya kegiatan riung segala nyana sorangan bae di majelis kieu lah sakena Siti Kolbunia jaing kawin encan sakena ieu ajo kesepian babaturan eueuh coba pun bener-bener sia aya di dieu hayu ka dieu kieu bae teu bari ngaco ngomong ge bari ngaco kunaon aya nangkep nyana atuh ditangkep aju ieu lah ieu di dieu ente bisa ngomong di non kadang itu dibekem aduh kebal itu kan terus be ditangkep punya data atau pan ditangkep nyaho ku jin mah itu lain rarasan bang memangna kurang dah ditangkep geus wallahu alam sama kaditu namangan aya kene kuari lamun nang tangan kaditu men ente teu percaya ge kaditu 100% ente kaditu terus berarti maghrib bisa bangsa jam 9 mana Siti Kolbunia kayak gini Noel iya ayah kene ayah nama santren kene iya mau diceritakan dongeng nak di awal enggak ya kalau boga lantaran keluarga dibere buku sejarah eta khusus ceritakan kejadian-kejadian jin Siti Kolbunia. Nah, eta ge ngarupa orang hideung, tah ngarupa orang hideung. Pandeglang can lila. Can lila di Pandeglang.
ya orai hideung dipaehan teh kalap terus ieu na kos orai bae kos orai geus ka Kiai Hikmat geus ka dokter geus ka mana akhirna yang ngimpi nya teh anak masuk ngaji ka di ngimpi titah ka di ini dibere cai ulah ka dia tuh cekuliat ya geus gering gerak ka dia jeung naon atuh dibere cai bae atuh Masya Allah, alhamdulillah morotol padahal mah cai lagi menangi kulah-kulah acan ya nyenom kan terus mun teh cager pae ge eta heran da morotol minta cai deui ka dia 2 kali cager eta dongengna kos kitu kuliah teh mehan orai ye kajen kumaha guys sebab yeuna kos orai ulah besi aya orai hideung amanat di mana bae di imah di luar di jalan ya dek baheula mah ditembong-tembongkeun kan ku kolot teh sing ade ulah lelempangan waktu tangari urang lamun lembang lo bata orai hideung istirahah sisi jalan baheula masuk di sol kokorolokan disebutna handapeun tangkal sering kali ieu orai warna hideung ulah dipaehan sebab anak kalana jin merupa orai ajanan mun di urang ngomong cerita orai biasa mah sunah dipaehan haram dagingna didahar orai naon bae cenah mah kiai orai sanca ngeunah mendingan japuh bae jeung orai haram orai kecuali dalam keadaan darurat ad-darurat tubihul mahzurat cara tentara waktu keur kacaritakeun di tim-tim Aceh nah ku darurat amunisina geus eueuh mun teu dahar mun teu ngadahar orai ieu bakal hilang ruh teu naon darurat tama kos kitu mah nya ngan ngadaharna ulah juga ngeunahan begitu dibelum diuyahan enak ini terus bae beok sok bodeki urang jeung aya mamala setiap anu diharamkeun mun didahar aya mamala ke carita mamalan wa akrabin jeung kalajengking termasuk bayong-bong eta teh haram didaharna lantaran sunah dipaehan guru binabko gagak anu warnana kulau eta ge sarua haram didaharna lantaran sunah dipaehanana hidatin mon kokok bluk haram didaharna sunah dipaehanana parotin jeung berit teh baheula mah mun aya urang lumpat ku ari mah berit mun aya urang nyamperkeun jadi urang teh geus dianggap rekannyana jeung sieu mah komo sohib sohib eta geus ngaku sorangan beritna ge bahkan tieuna ge geus pengakuan jadi sama-sama saling mengakui cak berit ini sohib saya caknya lagi ini friend saya waduh wahara eta berit eta haram didar aduh kuari mah geus sabaraha kali urang ngadenge kasus berit dijadikeun baso naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik urang ona meureun teu nyaho mah walaupun geus nyaho paling ge urang gila doang tapi nyana mah tah anu nyin baso dorakana engke dihareupeun Allah tanggung jawabna kumaha ya Allah ya Rabb anu kamari ieu nu di ditu di Lampung teh burit balaya Lampung nu pernah di dieu di Tangerang di handapeun kitu naon gara-gara got tontonan bulade atuh kunyana di Paraban horenganan dijadikeun baso nah haram jin wa kulli sab'in dari
setiap hewan galak anu ngabahayakeun dek gede dek letik bentukna dek kumaha bae hewan galak hewan berbisa anu galak yakni anu ngabahayakeun haram di dahar dagingna bentukna dek narayap dek hiber dek lempang dek kumaha bae haram. Masya Allah ya orang nyaho kieu kan setiap hewan waya dicai anu hirupna dicai mun di darat paeh halal rupa nu kumaha bae mun aya hewan dicai hirup di darat hirup haram teu kumaha bae rupana haram. Hewan darat nu kurang geus dibahas kamari nu halal jeung nu haram geus wari permanukan pesantren Kerese Garut udah zaman Mama Busrol Karim aya orang di harapan masjid di dinya aya Mbah Oni ngaranna keur urang kula masantren ka itu Mbah Oni teh aya keneh diketrok make tungkedan kelepek getihan huluna paeh tak orai teh Masya Allah jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit ulu ieu orai gara-gara